lalaki nyandung limit jasa tekanyawan kuno kolot rapi wara jasa jimangsa nu kolot kalengitan salaki jabejang salaki teh ngariung ngancak nu kolot ko ngariung teh tilok sinarieun unggal peuting amat ya biasana ge mun tatangga maot ngariung tiluna tujuna aya maulidan di mushola nu masjidan ngariung ieu mah aneh unggal peuting ngariung bae teu kaarti akhirna nu kolot eta kan selidik punya nyelidik sebab nu kolot mah leuwih tibatan buser mah teu sakumaha nyelidik teh wah nu kolot mah pokona mah bin mah eleh bin eleh masya Allah intelijen negara eleh ku nu kolot teh nu kolot selidik begitu salakina keluar dituturkan ku janazah asup kadinya berarti lain ngariung nu wajar ieu mah kurang ngajar ieu mah waduh ya salaki guys antep beres salakina teu keluar deui biasa nyana nyumput teu salah bener teh ngariung mah bener hajuleng we ngariung ngan mampir heula doang meureun di dinya tah teu kebal pamajikan datang ka dinu kolot Assalamualaikum salah tadi aya kahaji ka dieu nya jantu jeung kahaji satu da kahaji saja tadi ka dieu kan kahaji saya kahaji naonan sakjana teh nah sia mana kamar sia disumputkan meureun dia nya salaki aing di dia dihandapkeun ranjang atuh siangan cenah kena geus teh meuni keluar kangen besi aya di lamari teh sugan ngaringkuk nya pede jasa teh nongora teh nya teu aing da nyuput-nyuputkeun salaki batur coba mana kamar kangen di lamari kangen pas kahandapkeun ranjang aya kolor tadi Ki Haji kolornya tinggalin masya Allah dasar kayak mah kolor ulah tinggalin asupkan ke naon ke atas atau kadiekeun ke kasorbankeun tinggalin kolot nah iya cak do kolot ya ini adalah tanda bukti waduh enggak cakot pamit penyana beres nungguan salakina datang jam 12 Assalamualaikum buka sorangan wah iya lain berkat ya hanet kene legeg ku sorangan wah aya angin naon ieu kalau tenang aja tenang we coba tuh biasanya gesek mautin cahaya nyokot sorangan itu boga cukup baik kan sih di kos kia tadi tadi mana ngariung tak berkata tak sih sok percaya baik tak berkata buka kusia tak iya sangu iya kakakna jeruk segala rupa tak itu berkat tanda ini nyari tanyakan kusia tuh ke supir tuh aing terus ngariung gegeran deh iya kolor saha cak Ki Haji pun bagi kolor di mana tah geus teh bisa ngomong deh tungkul masya Allah ya dikasungutakeun kolor mangkani ngurut nyusut aduh masya Allah cak Haji aiku ya Allah naas ting malam iya tanda bukti ya Allah ya
ya Rabbi atuh geus de kumaha teh cek sakiaji teh de kumaha tuh geus kieu mah nya enggeus pilih di antara dua bau kuahara jaksa agung mah eleh maksudna pilih kumaha lamun ka ditu geus boleh balik ka dieu mun ka dieu ulah ka ditu pilih sakjana keula tuh isuk bae ulah penting-penting kieu henteu wari keneh angkat kakimu bau bodak kan ieu gimana ngabangun aing sakjana teh lalu ngomong bukan pilih ayo geus tedang mah isuk diparepeh ku jalan teh terus tadi dengekeun kieu kieu beda arepeun ieu mah anu tadina ka pamajikan wanita jadi siun sebab kaduluna kunyana teh macan tutul aing jadi siun jaka mari mah bager jasa tilok ngomong nanon gua di kos macan tutul Masya Allah ieu pamajikan kasandingan macan tutul tah ieu lemah mun deuk nyandung sing hade ulah sok aju kolor tinggaleuh segala sorban tinggal sing limit sih hai endek mah asal ulah brang-breng bro ngatuh ya Allah orang nyaritakeun nu nyandung mah geus malanggeus berbagai pengalaman aya kabeh di dinya lamun hayang nyaho sempitna dunia nyandung kurang mah gua bisa seserian ya tuh urang teh nyandung lega perasaan dunia jang nu nyandung sempit alabatan kolong balik sempit nyeuleuh ka ditu bisa nu kolot teh ka ditu bisa nu kolot teh ka kolot nana urang teh hirup kos itu Islam mendek musyawarah jeung nu kolot sabada panglamarkeun ku nu kolot aduh insyaallah geus bener gentil aja hayang guru sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zaid dipaksa jelas-jelas dipaksa nu maksana ge jelas-jelas aya seorang jawaran numun manehanana pemaksaanana jadi laksanakeun lain hiji lain dua tembaklah bacoklah maka Zaid dipaksa bener-bener titah ngazinahan hindar nah ieu fala hadda alaih sebab termasuk kana hadis Kanjeng Nabi rufi'al qalam an ummati al khata' wa nisyan wa masakru alaih teu kudu dihajeun teu doraka teu kudu dihajeun teu doraka cak saha ieu fil azhar urutkeun cek kaul azhar kaul azhar teh istilah dina minhaj kitab urang ayeuna isyarah ilal khilaf nuduhkeun kana percekcokan khilaf anu qaulun min qauli Syafi'i wak di antara dua kaul Syafi'i anu qadim jeung jadid azhar wakadza kullu jihatin baha biha alimun gitu keneh kos jelema nu dipaksa betina pada teu wajib jihad kullu jihatin setiap jihad abaha biha alimun anu ngamenangkeun ku eta jihad alimun kiai aya jalur nu ngamenangkeunana
jalur ieu teu meunang, jalur ieu mah meunang, jalur ieu mah teu meunang, jalur ieu mah meunang. Jadi ngaranna jihad. Lamun urang ngaji geus bisa ngajihad-jihad luhur tah jelema. Naujeh ngawajah-wajah mantek jagona Ibnu Hajar. Naon eta nyana bisa ngawajah-wajah ucapan-ucapan ulama eta teh hesena ngaji teh. Jadi ngawajah-wajah wajah ieu menang ditilik tina dalil-dalil laki wajah ieu mah nurutkeun imam anu teu meunang nilik kana dalil laki wajah ieu mah itu meunang narada handap lantaran dalil ieu wajah ieu mah teu meunang narada handap lantaran disimpulkeun engkeuna aya kaul aujah dan lain-lain sebagainya. Tak ulama lamun geus bisa ngawajah-wajah hebat. Carita doang orang boro-boro ngawajah-wajah macana geus tengah eugeg komo nu teu mondok nu mondok ge teu warase jasa warase hese ngaji mah urang kapanggih jeung kitab anyar deui kapanggih jeung kitab anyar kapanggih deui jeung kitab nu geus diaji ge asa anyar deui bae beda jeung maca koran kiri-kiri orangnya kiri-kiri lain kitab mah beda maca kitab mukun urang ditaliti ka dieu dalilna ieu tadi. Komo lamun urang nyaritakeun aslan wa jami'an asal teh artina qaidul fiqhiyah. Coba menurut asalna qaidul fiqhiyahna coba kumaha sampikeun ka puru-puruna ieu jami elat jami'ana kumaha disebutna mustarok. Tah lamun urang ngaji jamul jawam teh ka dieu tah neropo ka dieu beuy pohara. Sedengkeun masalah teh kapan moal karuat teh elat mata wujidatil ilat wujidal mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapa inta pak. Jadi kurang diteulih elatna mustarok ngaranna jami'an cik kumaha geus puyeng ieu ngaji ngadengekeun ge puyeng atuh kumaha nu maca. Kata geus urang ulah ngahina ge ka guru-guru urang ulah nganggap enteng ka musonif jeung mualif lain lalaga aju ka mangpaatanana nu mantek di arajisa dunya nyala teh geus boga ikhlasna lain lalaga. Lamun nyana ngarang teu ikhlas moal mangpaat ka jeung buku magi kurang kumaha ku ari kitab Ambalaya kalualan ti Misra loba kitab Madinah keluaran ti maka doktor nyararieun kitab hayang urang maca teu hayang komo haju jerona segala anti tahlil anti kunut. Masalah geus anti dalil anti kunut mah tapi ngadalilna nu bener we urang ditaliti cek nu bisa ngaji mah kayak coba delele ieu bahasana ge koski atah ieu mah ieu atuh naon bedana cek urang atuh teu ngunutkeun mah atuh kan mazhab Hanafi mah teu kudu nyieun kitab-kitab deui geus bae atuh teu kudu disunah teu kudu nyieun kitab nyana ulah nyunahkeun ka maqalah Hanafi ieu dalil Hanafi nah hese-hese amat begitu nyana nyieun kitab deui teu tertarik urang naon tah eueuh ikhlas tapi lamun ikhlasan mah dimumule urang ikhlas mahal ikhlas. Urang ngundang kiai muludan beda carita anu ikhlas jeung teu ikhlas. Ieu mah nyinggungna kana amplop. Puyeng panitia puyeng. Bu cenah ieu geus aya sajam setengah mun naik kapal mah datang ka Palembang. Atuh kunaon diakurkeun ka kapal? Haju tiket ka Palembang sajam setengah sabaraha duit. Nyana ngakurkeun ka tiket eta kiai jadi lelecehan. Tapi lamun ikhlas iya tuh kulama ieu mandek sakadar nyampaikeun bae teu kudu dipikiran urusan mere-merena keur dibere bae alhamdulillah keur henteu bae atuh mah nya kitu deui bae nu bener ore kana leser gaduh ikhlas teh kadinya deui si ade panitia mana ieu kudu dek balik atuh teu naon ngumpul-ngumpulkeun panitia balik bae bolos
kullu jihatin nabah biha alimun kanikain bila syuhudin kos nikah teu make saksi menurut mazhab Syafi'i rukun nikah teh aya 5 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe nomor katilu wali nomor kaopatna saksi 2 kalima 4 5 saksi beres aya nu 5 eta Zaid bogoh ka anak Ki Khalid kemudian Ki Khalidna aya di sawah Zaid nyamperkeun ka sawah Waalaikumsalam jas Zaid Mbah pan ngabahkeun emang sia ngabahkeun ka Abah pan ngabahkeun ulah bogoh ka anak Abah bogoh emang sia ka anak Abah bogoh kasih Hindun diuk jadinya digalang diuk baik Zaid aku beneran nuker macul lah ya Ahmad jeung Muhammad kadieu sagede aya nu kadieu sia kadieu diuk tadinya tadi saksian ya aing nikahkeun anak aing Hindun beneran Hindun teh keur mawakeun sangu maka beboko Dun kadieu ngade kadieu aya enon mah siapa wae tak kaki Zaid wow meureunnya ye dia kene dia ke ku abah daek sia ditikakeun kaki Zaid sia berak meureunnya geus saya abah kuari ka dia geus sia Ahmad Muhammad saksian musinya ya geus tuh cekal ngeuna tuh teh aing nikahkeun anak aing ngaran Hindun ka sia kalawan mas kawin sia boga seperti ada sia ayo neng yang seberit dan iya nama sekali nak kabar bang sia boga mau duit henteu teu mau duit cekeuna teh mau naon tuh ieu mau jam tangan doang seberit harga jam tangan nang milih di mingguan 5.000 dek sia Hindun di mas kawinan jam tangan 5.000 semua salah keluar ke jam tangan tak aing nikahkeun anak aing ka sia nya kelawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak kayak guys kubil tuh nikah dari waktu nikah Hindun anak bapak mas kawin 5 mas kawin jam tangan jadi beres jadi nikahkeun teh geus teu kudu ondam segala nangong orkes segala macam-macam di sawah beres tuh atuh geus beres tuh saksi 2 Ahmad Muhammad aya walina aya eta Ki Khalid panganten awewena aya ditukangkeun Nyi Hindun nah jaen aya panganten lagi atuh beres yes Zaid sia geura ka itu ka imah itu geura ka imah gitu Nyi Hindun teh los bawa papanjikan sia ka imah gitu gara unjung ka masya ye mah mancan di bejaan saking kajen ke beja sia tas nikah kitu digaleng eta teh naon hese masya Allah babari jasa pikir mah hese amat sih segala ukay-ukayan ieulah itulah geus teu kudu segala tulak talek maka talek bayar 1.000 rupiah di mana horeng nah kejadian geus nu kejadian ngabau-bau sungut atuh jadi nalai kejadian ge kudu lapor jutaan keneh bae nya geus teu kudu dibaca geus babari nah menurut mazhab Syafi'i tapi menurut mazhab Maliki nikahkeun teh teu kudu make saksi panganten lalaki aya panganten awewe aya teh hirup kene adapun di mamanana panganten awewe masalah ada hadir henteu lain masalah wali aya teu kudu make saksi kesetiluan wali panganten lagi panganten awewe jadi Maliki makan cukup bos gitu kan mau diperpanjang ya mau diperpanjang lantaran engke bisa-bisa ya mah masih jadi maka wali nah jadi satu jihad kullu jihadin abaha bi alimun mazhab Hanafi mangga meunangkeun
kanikahin bila syuhud nikah teu make saksi. Andai kata Zaid nikah ka Nyi Hindun ditikakeun ku bapana ngaran Khalid tanpa disaksian ieu teu kudu dihad sebab aya jihad anu ngamenangkeun Hanafi. Teu kudu dihad, teu kudu ya. Kasalahan mah kasalahan teh lantarannya na mazhab Syafi'i, lantarannya teu make ka mazhab Syafi'i, tinggal ditanya bae taklid deui sih ka mazhab Syafi'i. Ketika henteu taklid salahnya, ketika taklid atuh kudu nyaho bag-baganana dina urusan pertikahan di mazhab Maliki kumaha. Udah ujug-ujug dirinya udah bae. Tuh, ngan tetep teu kudu dihad. Zaid nikah ka Nyi Hindun diwalian ku Ki Khalid teu disaksian teu kudu dihad. Padahal mah cek mazhab Syafi'i mah ieu teh salah ngan aya satu jihad. Maliki ngamenangkeun ulah dihad. Ya Allah, ngaji mah jadi nyaho pan urang tuh kan. Sebab nikah kene beda jeung mulai nikah ieu menikah dengan perbedaan mazhab. Atawa nikah tanpa make wali, aya nikah anu ngamenangkeun teu kudu make wali mazhab Hanafi. Atawa aya mazhab Ghair Mudawan Daud Zohiri. Ieu mah keur carita ilmu, ulah coba-coba sia nya. Awas ya, ieu mah keur carita ilmu ye. Mal diperpanjang wae nya moal. Kieu sia sing solonong deui. Contoh seperti Kiai Iskandar Iski musyawarah. Tengah-tengah musyawarah meureun nyana neuleu aja tertarik akhirna nyana merapat. Begitu merapat hayang rapat beneran, akhirnya ditanya jadilah pernikahan tanpa wali menurut mazhab Daud Zohiri masalah, atau mazhab Hanafi cuman kudu nyaho carana. Ketika nyana teu nyaho carana, awas bakal dikutuk. Tuh, ieu keur carita bae. Nyana nikah di hotel jeung seorang janda tanpa wali. Ieu kan jadi masalah. Wow, masalah gede tuh harita teh. Kiai nikah teu kudu teu make wali. Atuh nyana mah boga dalil anu terserah lah nyana mah nyana ke tanggung jawab hareupeun Allah na. Terserah gak diba keur carita tetap nikah nyana boga dalil tetap teu kudu dihad. Adapun kelanjutanana nyana engke di akhirat tergantung nyana jeung Allah. Urusan batinna nyana jeung Allah hanya Allah nu nyaho. Tah Zaid nikah jeung Hindun make mazhab Daud Zohiri misal, tapi acara-acara tertentu ieu mah singkatna bae. Atau make mazhab Abu Hanifah anu ngamenangkeun andai kata wali teu kudu diwalian. Hege ta ieu teh nyana terus bae datang ka jima lah ada. Sebab naon? Sebab aya jihad anu ngamenangkeun tangga wajah-wajah kitu teh sejasa. Imam Syafi'i mah teu sah. Andai kata wali ya zina kecuali dua marhalah atau wali mafqud eta kan kudu wali hakim lain lah nyolonong kitu bae tetep pakai aturan-aturan dari mazhab Syafi'i. Mantap mazhab Syafi'i mah paling apik paling loba di dunia penganutna jeung paling mantap dirasakeun mazhab Syafi'i beda jeung mazhab-mazhab lain. Mantap Indonesia Syafi'i mayoritas, Turki Syafi'i mayoritas, Mesir Syafi'i mayoritas, kemudian Suriah Syafi'i mayoritas, Baghdad Irak Syafi'i mayoritas. Walaupun kelahiran Imam Abu Hanifah di Baghdad tapi mayoritas Syafi'i.
Tapi aya mazhab Hanafi di ditu mah di Mesir saeutik kemudian atau di Suriah saeutik di urang mah kuari khusus mazhabnya cuma Syafi'i. Eueuh nu ngamazhab Maliki, eueuh nu ngamazhab Hanafi, eueuh nu ngamazhab Hambali. Indonesia mah mutlak Syafi'i. Adapun nu teu kunut teu bermazhab. Eta mah Persib. Muhammadiyah atau mah PKS. Jadi jarang mah teu bermazhab. Sama sarua jeung Saudi Arabia. Wahabi ngaranna. Lain masalah teh mah. Aing mah ke mazhab jelas tanggung jawabna. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ketika orang teu make, ndek make ijtihad sorangan we aing mampu mah. Ketika teu mampu harus kembali ke mazhab anu opat. Ketika orang henteu urang mah teu make mazhab ndek lumpat ka mana bakal kakurung ku mazhab anu opat tadi. Sok geura ge. Urang moal make mazhab anti ulama, cilaka si anti ulama mah. Aing mah anti mazhab, ndek khusus we make Al-Qur'an jeung hadis. Sok aing bisa mah. Bakal akur bae ka salah sahiji mazhab geus kakurung ku mazhab nu opat. Aing mah anti Syafi'i, lumpat ka Maliki, akur jeung Maliki. Sanajan nya teu mengakui bahwa jana mazhab Maliki, akur jeung Maliki. Aing mah teu, akur jeung Hanafi, akur jeung Hambali. Moal aya nu kaluar tinu opat mazhab wajen ku kumaha ge nyana nalungtik Al-Qur'an jeung hadis moal kaluar ti mazhab anu opat. Ngaku jeung teu ngaku lain masalah. Mantap saya teh tinggal ngaku bae. Atuh gitu-gitu keneh saya sama sok ge. Hayu geura bahsul masail geura ge. Quran jeung hadis totor ku maneh. Tumplekeun kabisa anjeun. Sok otak tumplekeun wabeh 12 pam. Moal kaluar hasilna mun teu Syafi'i Maliki, mun teu Maliki Hambali, mun teu Hambali Hanafi. Kajen ku kumaha ge. Geus kakurung ku eta. Lamun keluar ti eta nya teu make Al-Qur'an kajian hukum ge salah artikeun Al-Qur'an. Salah. Andai kata eueuh nu ngaku Maliki lain, Hanafi lain, Syafi'i lain, Hambali lain, salah kajian hukum ge ngahartikeun Al-Qur'an. Lamun jana ngahartikeun Al-Qur'an ku polona sorangan, bal yatabawa maqadahu minan nar, siap-siap diseret ka jahanam. Jadi kumaha deui mentak si hade. Urang mah geus lah kudu sadar bae urang mah. Sadar aing mah ngaji teu sabaraha sapira mingguan ge bari ngawudu. Lah tuh aing mah ndek nuturkeun ieu bae geus kitu bae hese amat sih. Ijtihad ngaji henteu naon henteu ijtihad. Dina ijtihad ge jana sabaraha kemampuan fananya paling ge jana teh bisa alfiyah. Nahulah paling ge bisana jeung sorob sakitu doang. Tambah meureunana jeung mantek lamun di universitas mah ketika bilagah munazarah ketika nyeritakan tentang kitu fan-fan anu lain mampu apa henteu yehe ulah sambarang mazhab mah kabeh ge hudang hees ditanya nu 12 pan moal ingkekeun deui 12an hudang hees bepan hudang hees coba ge tanya Haji Pede hudang ge Haji ai karung di mana ke nanya karung bae ge masih ke karung nu mana nya ke pohon karung nangnya ngalipet masih pohon kene. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki hudang es tanya masalah fanu 12 madingkekeun deui. Masya Allah karim deh kudang kubade. Urang mapan kawin ge urang maku nafsu. Urang makan disebutna ge pemburu syahwat. Wacana kiai mah sogo tuh mah pemburu wanita. Ya Allah ya Rabbi di mana aya nu herang di dinya aya urang. Ya Allah di mana aya nu herang di dinya aya urang. Masya Allah teta gara pemburu wanita. Nah eta geus kaluar ti aturan. Salat urang makan ku nafsu. Loba jelema rakaatna teu dihitungan. Duha ge hampir aya 50 rakaat. Eueuh jelema teu salat duha. Masyaallah urang teh hawa nafsu urang. Tahajud gitu keneh sakalina tahajud selembur nyahoeun kabeh. Diudang-udangkeun cenah we tahajud. Ayat tahajud berjamaah segala.
nyara teu tahajud sepi sakumaha angkat tincang sedekah 1000 bage kudu diberita-beritakeun 1000 doang 10.000 geus ngageter-geter nya nama asana lamun sedekah 100.000 pinsan nya nama supaya pas keluar tina syariat Kangjeng. Ialah Tuhan Syekh Abdul Qadir nu nyaritakeun kul waliin ala qadami nabi. Jadi setiap zaman aya wali-wali di zaman-zaman nabi na aya wali-wali nu nuturkeun kana syariat nabi na. Urang kuari aya di zaman syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai jeung aturanana atuh jadi wali urang. Jadi wali lamun urang teu kaluar ti aturanana lah wali eta kakarak zahir. Lamun zahir hungkul macan puguh jadi wali. Kudu dibarengan jeung batin nyebut Allahu Akbar Allah Maha Agung teh lisan nyebutkeun Allah qalbu ge Allah Akbar Maha Agung qalbu ge agung geus akur gerakan qiyam dina salat zahir batin ge sarua ruku kitu keneh sujud kitu keneh ye kudu zahiran wa batinan hese orang nyaritakeun batin sebab batin mah teu kadeuleu teu katingali ai lain ku bangsana mah kaciri ku bangsana mah model di pengajian dia aya para calo jeung calo atunya ge ngobrol di dinya teh bae sia di dieu oh emang osok ngaji ya ai keur kegiatan we cenah ngaji oh aing ge sepi ku ari nu ngajual taneuh iyalah orang ngararaji bae utang aing ngambalaya sarua tuh kiai-kiai ngaji nyana-nyana deui nyieun grup eta jeung bangsana ngaranna jeung bangsana mah kos kitu kapanggil sia di dieu kumaha coba citu teh atuh buku kasih aku mah ku aing SMS jadaekeun bangun nama atuh betu aing ge sarua bae ke bareng apelna nya tas jeung bangsana mah ngarobrol teh jada teh roh teh jeung bangsana mah akur roh pemburu wanita jeung roh pemburu wanita eta bakal akur roh pemburu meteran atuh jeung roh pemburu meteran aku roh pemburu jabatan jeung roh pemburu jabatan aku ye ente di dieu kumaha kegiatan itu di ditu alhamdulillah si pasangkeun sih baliho alhamdulillah tuh di pengkolan itu teh aya aing tadi dia teh make baju beureum eta aing aing mah make baju hejo aing wah oh teu ngarobrol teh jada di dieu sia zona mana zona ngarobrol jada ge sarua tuh ya juri jeung juri teh ngobrol nah ayeuna ka ente emang ngalong ieu di mana Buludan ya anu aduh anak mah kamari 3 panggung aduh ente anu mah 7 ya Allah ya Rabb datang ka subuh ada mah aya tuh ngadengekeun oh juri ente daek bae atuh ge asuan asal jadi juri kieu ge tah ngobrol aja ge keur cerita supaya kaharti oh atur roh kamil jeung roh kamil ge ngarobrol nya wali jeung wali sarua takos kitu na iyalah nu bakal ku urang kitu dihaulan minggu hari urang siapkeun ulah ngajakan batu urang bes siap besi nu diajakan datang urang teu ieu nu bahaya ge kos kitu jadi jangan calo berarti
Calohaol tamangarana. Aduh dicililitan baheula Bandung geus saya pas berangkatnya nama henteu teh calo ieu geus sarua ayo haol nyanana mah di imah kerek. Nah iyalah urang teu karasa urang teh maca kitab sapina eta teh ciptaan wali, maca takrib eta teh nu nyeuna teh wali, maca riyad eta teh anu ngarangna wali, Fathul Muin di kitab Zakaria Al-Ansor eta teh wali sepuguh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mah urang maca kitab teh keur ngobrol jeung wali tuh, keur ngobrol jeung wali urang teh nu mantak haju lamun nundutan teh atuh kaharti sebab teu nyambung roh urang jeung roh wali. Aduh tah badak ge lamun nundutan nah eta berarti geus jauh tah mah mendingan dipindahkeun digotong ku urang da kanyahoan ku kabehan habak tah keur teu nyambung nu dibaca kitab wali ari urangna lain wali, minimal urang teh pecinta wali. Namun urang cinta ka wali ya pasti rada nyambung seti sanajan teu pati kaharti urang bisa unggut-unggutan ya sia ditanya mah unggut-unggutan ngarti henteu kana tuh aing mah pokona mah daripada ngarti henteu unggut-unggutan teu mending unggut-unggutan tuh berarti sia nipu diri cek urusan aing teh mah kos kitu mah bengke wali neleukeun oh si itu ngarti berarti unggut-unggutan. Emang wali tetangga sia wali momal kacolongan sanajan unggut-unggutan ada teu ngarti batu teu bae. Ya Allah ya guys, nu penting urang jadi pecinta wali Allah Subhanahu wa taala. Lah urang lamun jaritakeun wali resep bae sanajan eap ngadengi ibadah mana teu meunang sare lamun can ngantuk jeung sarena teu meunang make anggel teu meunang make ampar kudu sabisa-bisana sare we urang bari diuk sare masalah aya keur ngantuk mah mantak besi keur ngaji nya diuk hees eta ge sarua halo geus urang ngangeuna tempat sare kasurna terus atuh anggelna dan geus jauh kos kitu jauh teh kos kitu kitu keneh dina daharna sakumaha urang teu meunang neuleuh aurat ka batur urang neuleuh aurat ka urang ge ulah geus atuh adab jadi wali mah ketika mandi ge moal daek sataranjang sebab mata neuleuh aurat batur haram atuh neuleuh aurat urang ge sarua nisbat di wali mah moal daekeun nya mah mandi tanpa make alas geus make alas khusus baranti mandi pan urang mah di pantai los eta ge kitu ge kiai eta biasa pakai baju renang segala rupa geus disiapkeun segala bahan segala naon teh kaya buaya gitu aduh Gusti bari tapakur di mana horeng Masya Allah karim. Nah iyalah mual keluar tina adab mentek Abu Bakar Syibli ditaros anjing jadi wali diangkat ku Gusti Allah jadi kutub bisa luhur kieu teh kumaha tina wiridan naon jeung amal naon amal ngaraksa adab ka Allah ketika kula ngamal maca Quran sholawat zikir tapi teu make adab encan naik-naik kaulah teu naik-naik tapi begitu kula make adab Masya Allah
Quran saayat 2 ayat karasa, zikir teu kudu loba, sholawat kitu kene. Horenganan adab paling istimewa naon tadi antaran adab boga rasa hadir babarengan jeung Allah sakitu bae. Geus kulantaran babarengan jeung Allah isin lamun ngalakukeun hiji perkara nu henteu dikaridho ku Allah. Eta bae ta adab eta. Ya Allah ya Rabb. Mantak Abu Yazid al-Bistami ditaros umuridna mama ay mama teh umur parantos sabaraha ayeuna kadang sekolot Abu Yazid teh sekolot ngajawabnya na mama mah karek 4 tahun murid kan kaget banyak ahli tarekat ngabohong lamun nya ngabohong aku kumaha sajen geus kaluar deui nya ngahuleung balik ke imah aing dijawab nanya sebener-bener ku guru dijawab dengan lalagaan nanya naon nanya sabaraha umur mama ipak dijawab punya 4 tahun 4 tahun orok coba tuh cenah tanya deui ka itu atuh ke lalah ke situasi lah heula kudu ngeunah bener bisa babara poe datang dari kadinya. Waalaikumsalam. Oh ya anjir. Aya naon teh naon rindu we ka mama teh. Obrol. Nanya deui ai mama. Ieu umur sabaraha ya? 4 tahun. Geus nya naletekeun deui, balik deui. Bapak kapagi deui jeung babaturan. Kumaha geus aja. Geus pada tahun 4 awang kadi geus kolot geus wisan tah cocak sakumaha teh cek jawaban 4 tahun ci atuh 4 tahun kaharti mun kitu mah 70 80 kaharti 60 lah ya 4 tahun teu kaharti atuh. Sekali deh coba tanya sekali deh sia tuh nanya ini bisa carekan kamu baturan empu aing ngomong nanya siapa ya geus kadong sia kali itu nanya ayo kemudian nang saminggu datang deh kali Waalaikumsalam sia kadedek nanya 4 tahunnya geus kayawan mama saya teh kahartigan ai kudu dibejakeun mah kieu mama teh 4 tahun teu pernah poho ka Allah sadetik ge 4 tahun geus 4 tahun ieu mah mama teh teu pernah poho bae ka Allah sadetik poho teu pernah geus tu dianggap hirup ku mama hirup mama umur mama ku hari 74 tahun geus anu inget ka Allah asli 4 tahun nu 70 dianggap teu hirup mama teu hirup mama teh kadang inget kadang henteu kadang inget kadang henteu keur salat inget deui salat mah henteu keur ngaji kadang-kadang inget kadang-kadang poho keur ngaji Quran membari tadabbur keinget kadang henteu tah nu 70 tahun mah kos kitu teh dianggap hirup ku mama mah hirup teh kakarek 4 tahun eta teh nu asli mama mah doh lamun mama nyebutkeun nu hirupna 4 tahun lantaran inget ka Allah na eta nu 70 mah aya inget aya henteu aya inget aya henteu teu dianggap hirup atuh sia mah modar kabeh atuh urang mah modar kabeh ja urang mah keur salat geus inget ka Allah hari itu bapan keur salat mah inget ka Allah keur zikir mah inget ka Allah ngan di luar eta aya meureun inget ka Allah na tah nu teu inget ka Allah nu poe-poe nu teu dibarengan inget ka Allah dianggap punyana eta hirup mantak mama yang cerikan teh kuari mah lain yang cerikan naon yang cerikan 70 tahun mama loba poho ka Allah eta sagedenya bae kos kitu urang mah teu pernah yang cerikan poe kamari tah poho jasa ka Allah sugan aya ceurik henteu jeung teu bisa urang mah ceurik teu bisa lah urang
cek pamajikan nawa salaki naon dia salaki aing ceurik aya naon asana ditolak cintana ya geus suuzon bae kan pamajikan mah suuzon bae nya mah. Nah tanya ku pamajikan kaji emang ceurik aya naon neng geulis kunaon poe kamari loba poho ka Allah sedih ka kamar poe kamari teh hampir loba jasa poho ka Allah daripada inget ka dede acak wajikan ayo nganeng ekos gitu murikak mulu kakarang gaji gacelongok 2 minggu depan dia saja hantem-hanteman gitu. Orang mau buka pemajikan teh kos gitu tah yang serikan gak urang coba ayo hanya datang ke mana ibadahnya udah pada ditaruhkan gitu. Ya Allah ya Rabbi tah kuduna nu boga pemajikan teh nu surti begitu urang cerik yang cerikan enggak cerikan dosa kamari meureunanan loba poho ka Allah aya kitu mah komo abdi ka kakak bae anu kadeuleuan maca Quran maca sholawat nu salat kitu komo abdi mameureun ka gede jasa dosa hampura kanya tilok aya pan pamajikan minta hampura ka salaki tilok aya sebenarnya na bae ini di kampak kurang hulu tilok aya minta hampura. Ya Allah hayang urang boga pamajikan anu haju minta hampura ka salaki tah eta karak ahli sorga beuh jauh Masya Allah kali ya Allah ya asal terbuka salah bae meureun nya nanya ya Allah ya Rabb teh ieu urang carita para aulia Allah mah takos kitu teh urang carita-caritakeun itu batu Abu Bakar Shibli Ma'ruful Qurhi kemudian Junaidul Baghdadi Buya Yazid Al-Bistami eta mah tokoh-tokoh sufi nu ajaran-ajaranana ieu ditulis diabadikeun diamalkeun ku para pengikut-pengikut. Nah ayeuna eta tokoh-tokoh sufi mantak dek nganut kodi naon kitu ngaranna tarikoh mana kanyahoan ku urang tarikoh naon anu eta ajaranna tarikoh naon ya anu eta jadi satarikoh sholawatna sasolawat urang lamun Tijaniyah sholawat Fatih Syadziliyah Nariyah Qadiriyah Munjiat sholawat data tentang tuh babacaan gitulah terus sampai sholawat mulai. Nah iya orang-orang nyaritakeun naon ibadah wali geus moal katuturkeun jasa ku urang geus moal jasa hese sebab kudu lepas tidak kegiatan masya Allah salian Allah ulah aya pemikiran-pemikiran salian Allah ulah aya kegiatan-kegiatan nu bakal mohokeun ka Gusti Allah hiji be Allah Masya Allah urang mah keur salat ge poho ka Allah keur ngaji ge ku ari ge geus naon ngaranna siap-siap bae moal datang ka geus ana mah ngaji ge tungguan bae ieu malah alah kadar bae tungguan ku ente di pengkolannya kayak segede paling ge datang setengah 10 keluar geus eta ngaji bae ge kuat ka pohara eta aya aturan janji-janji kos karan itu asana mal jadi tan boga janji kitu tah aing ka nyahoan cenah sial meureun tah kiai sial sial ka aing ya Allah ya Rabb Gusti tah kitab-kitab nu kurang dibaca ti kitab wali mayoritas musannif mayoritas muallif adalah para habaib zuriat kangjeng mayoritas 99% zuriat kangjeng anu mengarang-arang kitab ieu kaditu nagang Al Hasani Al Husaini jauh ti kararitu kabeh Masya Allah ahwal aya ngan dibandingkeun jeung para zuriat
lobaan kena zuriat. Masya Allah karim nyana atuh anu bawa anu boga cahaya anu boga sosorot nujang nyorot kesaantero makhluk-makhluk Allah. Tah geus urang carita wali pasti resep ke urang dicaritakeun ala kadar. Ieu mah urang mah siap isuk pokoknya naon ngaranna tasbih kencengan tasbihna talina besi pegat mawana 20 pan we nu 19 jual pakai hiji bari jualan kedeh bae. Masya Allah hebat betah mere tasbih urang pake tuh nyana make tasbih pamere urang kabagian kan urang nu dibere nama husu urang nu merena nundutan sia nundutan atuh tasbih aing lagi dipake ieu tenang aing kabagian ganjaran deh. Pinter kode walau godal imam lamun ngayakeun perjanjian imam melalui akad-akadan perjanjian akad iljan ke seorang kafir nu bedego gagah anu bisa ditarohkeun kagagahanana nu nuduhkeun anak atim kana ngabdol gagah pohara. Masya Allah imam teh tina kagagahan kafir tersebut teh ngabogaan kepentingan jariah. Maksudna seorang imam hayang nyalametkeun jariah kemudian minta pertolongan dengan janji lamun bisa maka akan diserahkan jariah tersebut ka manehanana nu penting aman ke Gispain putihat bilalatihi lamun dimenangkeun kagagahanana teh dengan kekuatan tuduhan iljan tersebut utiaha bikeun imam bere imam ka eta jariah nu bakal diserahkeun ka eta iljan eta teh kos kitu teh masalah untuk pengamanan atau bigiria atawa lain kudidalahna si iljan kalah temenang. Jadi lamun memang benernya kekuatan turunnya memang bisa mengamankan diperjanjikan menang na eta bisa diberikan failam tutah pada syaya lamun teu dimenangkeun teh eranah wakila diucapkan ilang walikal jula bil fatih lamun penyimantolkeun imam kana upahan bil fatih kala kemenangan palawudatu mislin na ieu mah teu ngagantungkeun ku upah jariah. Nu penting nyana bisa ngahasilkeun ngamankeun jariah dengan kekuatan manehanana teu dijanjikeun bakal dibere jariah kemudian nyana ngalaksanakeun menang nama ngan lain menang nama menang ngan nyana teu kudu dibere jariah tapi dibere ujratun mislin. Ya Allah ya Rabb, ialah bahasa an nuduhkeun kana upahan lamun urang di ria di takrib aya jualah ieu geus sarua dipraktekeun di dieu melalui bahasa jualah
culi jadi make upah salah teh kos kitu teh nya saha anu bisa ngalaksanakeun kana pengamanan jariah ngarebut dengan aman naon gitu ngaranna bisa nyokot dengan aman maka bakal dibere upahan jariah tersebut atau upahan naon bae mendallani ala kilati kadzafalahu min hajariyatun saha jalema anu bisa nuduhkeun ka kaula atas kagagahanana kemudian bisa dicokot ieu bakal dibere jariah nyana ngomong hadhihi ta ieu hadhihi ieu jariahna kukula geus disiapkeun kukula geus dicokot dengan aman artinya lamun perjanjianna dibere jariah bere jariahna jariah kafir lamun memang budaya perjanjian tatarina dibere ujratul misli kos gitulah falahu ujratul misli fa ilam yakun fi jariyatun lamun memang taya jariah atau aya nama jariah ngan maut qoblal aqdi fala syai'a mawas naon atau sabada diperoleh dengan memeh dipasrahkeun maut wajib badalul wajib gagantina ai mah teu kudu dipanjang-panjang ngaji kos kieu mah ja memang hiji mah hese teu kaharti nomor kedua moal dilaksanakeun ieu mah ngan sakadar ayat tek sisa zaman baheula tapi lamun negara urangna dirobah bisa terjadi deui negara mana dirubah menjadi negara syariat atau bisa terjadi seperti itu au qabla zufrin atau meme diperoleh pala bilazhar bahkan wa in aslamat lamun masuk Islam jariahna fal madzhab wujubu badali maksudna kieu lamun teh aya sayembara saha nu bisa nuduhkeun jariah kemudian bakal dibikeun ka manehanana ayu jelema kafir gagah siap menang ku manehanana beunang sanes beunang kan jariah ku dipasrahkeun ai prak jariahna asup Islam nah eta teh teu meunang dipasrahkeun Islam maka kafir ilij teh bisa tuh kudu digantian fal madzhab wujubu badalin Masya Allah wahwa ujratul miskin badal teh nyaeta ujratul miskin harga umpama wakila kimatua cek sakol mah harga manehanana bae ai ujratul miskin mah diperkirakeun eta wanita model kos kitu jariah tetah sabara duit ujratul miskin ngaranna perkiraan oh eta teh kos kitu mah bangsa 10 juta bayar atau memang harganya nabe langsung ditanyakeun berani teu tah 10 juta wanita eta lamun teh mah dijual berani harganya 10 juta dikeun berarti 10 juta oh geus komo nu teu mondok mah teu kaharti saya mah nu teu pernah mondok mah teu kaharti ngaji naon boro-boro ngaji kos dia ngaji wudu ge teu kaharti untuk mondok mah nu teu mondok ngaji bab wudu ge puyeng jek ngaji cai bae ge cai aya cai tohirun mutahhirun aya tohirun gairu mutahhir aya cai mutanajis aya cai musta'mal teu puyeng teh nu teu mondok nu mondok ge puyeng nah ieu mah koboy buat carita ngan ieu mah kudu caritaan para wali caritaan wali-wali Allah nerjemahkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis nerjemahkan wahyu Al-Qur'anul Karim urang maca ieu sarua jeung maca Quran sebenarnya Masya Allah kan Kitabul Jizyat wallahu a'lam bissawab Sallallahu